Ananda Cincin Melisa Anjani, putri pertama dari yang terhormat Bapak Andan dan Ibu Nia Kurniati, menggelar resepsi pernikahan bersama suami tercinta Vansa Arisetia Kurniawan, putra tercinta dari yang terhormat Bapak Dedi Kurniawan almarhum dan Ibu Teti Herawati. Perlu Bapak dan Ibu hadirin ketahui bahwasannya Ananda Melisa telah dibersunting oleh Ananda Vansa tadi tepat pukul 9. Berlangsung khusyuk dan hikmat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sah menurut syariat agama Islam dan kemudian tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Saatnya berbagi kebahagiaan pada kesempatan ini di tempat yang sama. Sebelum Bapak dan Ibu para tamu undangan memberikan ucapan selamat dan doa restu, terimalah persembahan yang cantik dan indah dari Gentra Triloka, asuhan putra dekorasi wedding organizer dalam rangkaian acara kirap mapak pengantin Sunda. Puan sampun kanu maha agung nu kagungan kumpayakeun cenah kadang sakur tersabar tunggal kawasana. Cenah waktu nu dipodok rahayu baris ningang mangsa nu dipaler sampurna. Dedewan sinu di pamrih kulestari, satung kebing raja alam, satung kebing alam dewa sapangasina. Anaking kasek gelis jimat awaking sabanan hidup di istrenan ngalajang bukan ijab sinaran komulas jadi papa. Jadi bagai aku numang rupi kecalaran biar upacara dan papa pengantin. Malayan widi mantana, prosesi pangbagia, produksi Gentra Triloka, kerja bareng putra dekorasi. Kembali hadiri kemprang hada mampak pengantin pari Dika Wita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasep gelis kalih reng-rengan sadayana kumti di weji-weji di wasa para kancacu wilujeng patepang rawuh paamprok jonghok jauh. Alhamdulillah kasep hidup sumping, hidup baris di akanan tadi enjing baris kalayan salamat cu kuwa didoakan sakali salamat insyaallah tetap salamat amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang rajahan heula cu urang sanuk-sanuk heula kanu kagungan urang nyatana Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pahajat bako ay guys kalau teh kana bako wae cowok wahapuatan eta manawi tata bosah rumawas wa luluna sakana atasan heula wa munut nasyalira ra wadah ngadahan cowok wa bari sajang ngebarkeun bewara ka sakumna balaria sampun wadebarkeun sumping cowok tuh antrak ngalet kalabring kasep gergending gerak ramekeun prabian gerak papageun payung ngerabokakeun senopati payung ngerabokakeun payung ngerabokakeun hayu penggawa masing lumungsur mencari
anu ada sebat perwira pahlawan pamela dosa berbebet negara tekad pasti sukarela sejalan bermata Senopati. bapakku izin baksa kawis hormat tidak masuk kalila mohon beranilah untuk waktu dalam sedang Kolik-kolik Senopati. Papa. Gagah Senopati. Wadah mending ada dengan baik. Halo. Antosan. Wait. Kasep, gelis bagja cu, alhamdulillah. Hari yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Langkung ti payun hidup uak bade sejamang doakeun cu. Dari rek mere duit masih dik wage keur usaha. Pokona mah sakedeuk deui sapar bekal yang sapar seniman manja. Ku uwa didoakeun hidup Kasep mudah-mudahan cing dijantenkeun caroge anu soleh. Amin. Cing dijantenkeun caroge anu nur zaman. Naon senacu ari nur zaman teh, ari nur teh nyaeta cahaya, ari zaman teh nyaeta waktos, ari kopi mah ditinyu sia teh. Atuh pamudah-mudahan hidup teh cu tiasa menerangi di setiap langkah-langkahnya istrimu tersayang. Amin. Kala orang cek oma kala jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada raya geningan cikan kala orang absen deui. Mamah ada. Papah ada. Randa badak aya. Aduh. Kala di Ciputri aya randa kitu bahayat. Ala engke we diweakeunnya. Ala atuh sawalerna kangge pun garwanya. Pamudah-mudahan hidup cing dijantenkeun istri anu solehah sejaturut tumut kanu janten caroge amin ya Allah ya rabbal alamin. Uage ka dieu tidak sendirian cu. Ua disarengan ku si Bebeb, si Bahenol Nerkom, pokona mah heueuh si gitar Spanyol bising teu percaya magara pamajikan urang calukan. Bebeb. Amu. Kula si Samu belah dinya. Mu. Aya si Amu belah dieu. Aya. Aya lain. Aya lain. Buah-buah tinggalun sia di Cikidang di luhur. Amu mana alah iya lain gitu kula cikan ditilik kula wala sia lain kasal sia kasabelaan lain.
Alah. Pemajikan kami ti kamari mah asa ngora keneh nah. Terus dujung delenan itu incu geus datang pan sejarah kabakyakeun. Cikan orang kemhir heula cikan orang tilik heula cikan. Lamun eta sabaraha ieu teh? DP ti saha ieu heula? Alah siap boga ti salingkuhan lain sia teh mah ti budak batur ieu. Cicil lalak hei sasaradatan aya ucing hei tadi mandian sarang ke kiri sarang ke kanan doman ini trean sekali ini cicil lalak hei sasaradatan aya ucing hei tadi mandian sarang ke kiri sarang ke kanan doman ini teentean alah. Pok ame belalang eta kupu-kupu pagi makan nasi kalau malam genyol nenem alah aisyah teh kadieu nurus unyu cika deui pok ame belalang eta kupu-kupu pagi makan nasi kalau malam makan padang tah eta sia teh nu bener mah alah tabat Gusti Agung sia ka pamajikan tukat kacalutak campelak awas ya hei sia awas dalenan geus ayeuna mah mo alah kena ieu saha ya asawamuh ieu moal papatongan kitu alah tobat Gusti Nu Agung hei sia teh tong kikituan geus ayeuna mah dalenan geus beurang panganten teh geus teu kuat yeuh geus diakadan mangke peuting geura haneut sia geura geus ayeuna mah urang bageakeun ulah lebas sempal kapiguyon ayeuna mah urang bere sanarengong burut lain rengong burut sia teh buyut yeuh cikan hayu geura cik hayu yengakeun sanaka parigelan pahajat si Amu sanajan lengser sasaregan salali rentak segede bang bara batang memis paya kencang batang kuda lompat awak wujeng lembut awak lemah juragan ulah wis bahagia payung agung payung koneng silok kaning sania payung sagan pik senja widadari baris jalur monster tekah hiakan
bidadari barisnya lomong sur tikahiangan. Aturan wilujeng sumping kasep gelis anikin. Ayo urang lengkahkeun sampean bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Aturan sumaga. Wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan wilujeng sumping, wilujeng Dadah heula cowok. Ayo diapitku dadah hayu sadayana sayang semuanya. Ayo. Sumanggalinggi, sumanggalangga, wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan sumanggalinggi. Kamu came here kita keboikanmu. Hayu abah hayu ucok hayu hei saya tengah halangan wae saya hayu. Hayu. Ayo latihan heula gelis ucul latihan dulu came here sayang semuanya. Semuanya. Baiklah hadirin yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyaksikan beberapa cuplikan persembahan yang sangat luar biasa. Tarian tradisional seniman muda Gentra Triloka mempersembahkan satu buah tarian Rama Sinta. Rama Sinta. Ayu kuning warnani merah, lamun asih marang mami.
abadi. Dua cinta yang cantik rupawan mempersembahkan satu buah tarian cinta abadi sepanjang masa cinta Rama cinta. Nyangakeun panganten sakali yuk kita geboykan besti. Persembahan yang sangat luar biasa generasi lokal Putra Decoration Acang Widi Make Up Emilia Sri Sundari Kepoy. Sampurasun sangat kurang Sunda, sampurasun pangbagian di Sunda. Cina sarung masak, cina wangi kendiri, cepat berai sasaran, kurang kudu silih jaga. Sampurasun kami yang di Sunda, sampurasun mohon di beda-beda. Lesak kumesa dayana, kurang wangi kendiri, sahuyungan sadeket, sama curung silih wangi. Ayo besi kita keboykan besi. Sampurasun, iwalan kurang sampun kiri rahayat di Sunda. Sampurasun, iwalan kurang sampun kiri Sunda. Masih di geboy yuk besi semuanya. Sampurasun, iwalan kurang sampun kiri rahayat di Sunda. Iwalan kurang sampun kiri ajen di Sunda. Nyangakeun panganten sakali emperan tepuk tangan kangge panganten yo. Berikan tepuk tangannya berikan. Kendra di Loka Sumangga Walengser penari. Kami persilakan tim kesenian untuk diabadikan di Singgasana Pelaminan bersama Raja dan Ratu Seri. Bertepatan dengan kumandangan dan sur pada kesempatan ini, teman-teman dari Generatif Lokal yang alhamdulillah telah mempersamai kemeriahan pada kesempatan siang ini.